Eta teh geus diteliti. Sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi. Kuari kan geus make satelit langsung ke Banten. Oh, sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah, ini terjadi. Kuari teh geus jadi emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kurang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lu mantap kuari teh aya teh keur masa-masa transisi kajenting, masyarakat pada ngomong naon bae ge. Nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi. Wallahu a'lam. Seperti eta. Teu kudu diteruskeun sebab naon potensi-potensi anu luar biasa. Ya, gali tek cokot batuna. Terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas. Di kulon malain lalagaan Saban teh makanya. Saban termasuk Jakarta. Metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta. Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas. Wallahu a'lam urang lain suzon seperti eta. Ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana. Nek nyaritakeun teh sabon taman nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Pelampung teh asal macul emas. Bari mah karek jelemana doang nu macul sing emas. Ya, Kangjeng Nabi dina hadis ge nyaritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali engke bakal macul teh kaget puteus bandeule emas. Geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas. Babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibalikan gitu, dua kali loba petani ngajualan emas bae ujung-ujungna emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas macul di ditu emas macul di dieu emas teh hasilna sih mah lain emas maculna hasil-hasilna emas teu laku sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah-sejarah kerajaan opak jilid gede maka buru sia macana. Wah, aju macana ge kos aja pendi mah lambat. Atuh maca kos kitu bata mah kira tamatna. Tuh. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung brilian berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula. Zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana, termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku belian di zaman eta geus sakitu poharana. Ah, tila asupeun kuari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang, anu di Lampung, di Galit aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh eta teh geus aya tah lamun di Garut di dinya cenah di mana kieu di kagali beak kujin sia modar ti heula di Banten mah komo di Banten oba aya titik-titik sejarah da buka oh iya dia anu asli kieu aya emas sok gede kieu ngisingna maksudna. Asli masuk ke mana mah heran. Asli ya emas balok ka di Parang. Ya Allah ya Indonesia pohara.
di samping anu dititipkan di Swiss Bank Dunia eta makan dokumen lain emas anu dititipkan di dituna baca ke orang sejarah Masya Allah kan pohara nah itu bakal aya huru-hara bakal aya huru-hara di saat mana mali bejakeun saat aya perubahan di negara demi dan demi tadi itu ada demit seperti itu Masya Allah kari ya Indonesia diperebutkan teh lain sakadar ku Amerika lain sakadar ku Inggris lain sakadar ku Prancis dan ku Belanda tapi Jepang ge hayang ke Indonesia Cina hayang ke Indonesia berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh di Indonesia manusia-manusia da Singgaritek atuh ka Karawang aya ka Purwakarta aya ka Subang aya di Bandung aya hayang ngeuleuh trilik di Bali nggak kusur kuaha hayang cenah opos tegro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua Ambalaya sih lengkap di Indonesia menu kasep ujore Ambalaya manusia berpikirnya cerdas emang anu panggilanna bisa nyeun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia anu nyeun kapal Indonesia ngan ditutup di Bareuli anu bisa nyeun kapal mobil bisa hiber Indonesia tenaga surya Indonesia jelemana langsung ka imah kula bebeja waktu teu diterima ku Pak Harto ceurik manehanana karena nyari-nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5 nah kalau kamu di sini ntar gelas mana sebab ini udah ada yang punya semuanya ceritanya seperti eta enak kan ke Jepang dibelikan ke orang Jepang wari aya di Jepang Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia di kumaha tuh di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah di barat ada ngabunuh teh aku hoga geula di parahiangan mah diajak ngobrol seseria bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya di Indonesia bari seuri cegrok entas ngabunuh teh seserian goblok gitu coba Indonesia gua lengkap di Indonesia Masya Allah tepuk tekaruh nyiptakeun nu edan sa Indonesia Ambalaya di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh Jawa Timur nu edan Jawa Tengah di Bandung nu edan di Banten nu edan kok serempak amat sih nu aredan bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia ngaju kadana gua edan beneran tapi bener maksudnya bisa di Indonesia nu nyeun igomah di Mekah eta kurang Madura Masya Allah kan mahal eta puluhan real kurang Madura mah diciplak persis jasa atuh wala real wala rupiah atuh orang Arab lagi bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing loba amat cenah aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu Ambalaya amat jadi ribuan kieu barang di dieu aya igomahan barang di dieu aya igomahan eta tangkorak Madura sabaraha puluh tahun karena katangkep Masya Allah nyen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi di timitin nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap ayo kami di Indonesia mah ayo polisi tidak boleh ada narkoba harus diselesaikan harus dibersihkan tangkap beritakeun ieu mawa narkoba selesai Indonesia Masya Allah wah urang bener ya tapi urang teh nyogok eleh ke di meja di hakim urang salah tapi maka duit bener ieu urang kumaha hebat tadi Indonesia di Indonesia mah jadi presiden ya diputuskan nanti penting di negara mana ya cerita hebatnya Indonesia mah cerita hebatnya Indonesia nah masalah di Indonesia jadi baik bila perlu memeh subuh lah waktu wiridan Indonesia istimewa di Indonesia kurang naon hebat di Indonesia
Aja kumaha saya kumaha biasa bae. Eueuh masalah. Seuri sia. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun wallahu alamu bimaradi taghadhu anda diakan ya Yahudi lan Nasara ahbarahum min pirang-pirang ahbar Yahudi ulama al-Yahudi tegese ulama Yahudi wa ruhbanahum lan pendeta Nasrani badan Nasara tegese pirang-pirang kang ibadah kaum Nasara arbaban ing pirang-pirang pangeran min dunillahi kang tetep saking salian Allah aitu tabauhum fi tahlil ma hurrima wa tahrimi ma uhilla sakira-kira aran tatawangan utia Yahudi lan Nasara ing dalam ngahalalkeun barang kang den haramkeun ya malan ngaharamkeun barang kang den halalkeun ya wal masih ibn maryam lan ing Isa kang putalanan Siti Maryam mau mirulan lewarana den parentah ya Yahudi lan Nasara fit Taurat wal Injil ing dalam kitab Taurat lan Injil illa liya'budu angin daripun nyentanya rarembah ya Yahudi lan Nasara yang budu tegese kalawan nyenta nyembah ya Yahudi lan Nasara ilaha wahida ing pangeran kang suci la ilaha illahu kang ora pangeran iku mujud angin huwa ya ilaha wahida Subhanahu maha suci ya ilah wahidayan Allah tanzihan lahu halinga bersihakan lahu kada Allah amma yusyikun saking barang nyekutuakeun ya Yahudi lan Nasara yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma walau karihal kafirun wallahu a'lamu bimuradihi yuriduna ngarepakeun ya Yahudi lan Nasara ing mademakeun ya Yahudi lan Nasara nurullah ing cahaya Allah syar'ahu tegese syarana Allah barahinahu lan pirang-pirang dalil Allah ya fahim kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara bi aqwalihim fi kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara fi dalam itfa ayat ya Allah gasap Allah illa yutimangin yen tah nyampurnakeun ya Allah ya sirat tegese ngalahirkeun ya Allah nurahu ing cahaya Allah walau karihal kafirun lan sanajan sengit sapakang kafir kabeh dalika ing mangkono ayyutim هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Allah alam bimuradihu wa utaya Allah allazi arsalaiku kang utus ya allazi rasulahu ing utusan Allah kata waladi Muhammadan nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Muhammad lan muga ngawi hormat Allah bil huda kalawan pituduyan Al-Qur'an wa dinil hakilan agama kang hak diuzira udar penyentang ngalahirkeun ya Allah indi nalakbi ulin tegese ngalahirkeun ya Allah ngaluhurkeun ya Allah ingil hakal dini atas agama kulisa kabeh jamil adianal mukhalafah lahu tegese kabeh pirang-pirang agama kang nyulayan lahu kadua dinul haqq walau karihal musyrikun sanajan sengit sapa kang musyrik kabeh dalika ing mangkono-mangkono iza sakumaha kamari Yahudi ngajadikeun kaki Uzair sebagai ibnullah Nasara ngajadikeun Kangjeng Nabi Isa sebagai anak Allah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله nyana ngajaradikeun seperti eta dengan sakadar omongan-omongan manehanana hungkul padahal kekuatan sanunita tuh kikituan teh tapi kujana dijadi jelas kelanjutanna Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar kiai Yahudi ngaranna ahbar tina Hibrun ahbar eta kiai wah istimewa kiai Yahudi teh lain lalaga biasa kiai hebat cara urang kan agama baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat kiaina disebut ahbar karareba diangkat jadi wali biasa lamun di Kristen Nasrani ngaranna ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta orang-orang suci ngaranna ruhban pendeta nya mah geus teu mengenal dunia geus ninggalkeun dunia kawin ge geus embung kawin geus embung aya rejeung mah biasa dan kawin embung habeh disebut orang suci aya kos kitu tah di Nasrani tah sanggeusna baheula Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu aya Uzair anu hebat teh kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah setelah Kangjeng Nabi Isa teu aya eta ge sarua para ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha ya Isa mapan anak Allah disebut aya konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa kurang dicaritakeun nanaonannya pangeran sih diputus ku urang tema ge DPR tema deuk salah deuk bener nyana MPR anjeun keputusan jadina rancangan undang-undang atawa iya daun kadang-kadang di kabupaten teh lamun nyeun satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna tuh sia mah dang diatur nya hoge ieu mah hayang nyaho ti sia khusus
batur ngomong karak ngaran atau mah ilueun kos gitu. Tah eta bisa dimusyawarahkeun ku urang sok komo ayeuna otonomi daerah yen urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang jadi perda masalah nya ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan model ya kamu model disebut konsili 2 kali di Nasrani tak iya diabadikan di Al-Quranul Karim ittakhadhu ahbarahum arbaba kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh kumanehanna dipake tatanggelan tetengger awalna kadirna dijadikeun pangeran Masya Allah aku bodoh-bodoh teh ittakhadhu banahum arbaba itu kene kaum Nasrani kaum Nasrani teh ngabogaan pendeta-pendeta eta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanana pangeran maksudna okos pangeran henteu ai dijadikeun pangeran mah cek Imam Jalal itu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla nyana pisan ke pendeta sehingga nuta tadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae nuta tadina di zaman Kangjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae di zaman Kangjeng Nabi Isa mah kapan ai masalah kitu dosa mah dosa bae kudu ditebus make duit teangan sebagai di Taurat, teangan sebagai di Injil ayat penebusan dosa melalui bayar, tebus. Ayat tobat ke Gusti Allah. Tanda-tanda tobat, tanda-tanda diterima, aya engke tanda-tanda. Ari kitu mah kudu dibeli. Bener ge mabok diharamkeun, halal. Yang penting tebus dosana. Zina diharamkeun kuari mah jadi halal tebus dosana kos kitu sebenarnya mah asli tapi para pendeta teh ku hebat-hebat manehanana nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus jeung manehanana menjaga diri pendeta ku sangat menjaga. Lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan. Bila perlunya na kadeulna geus teu dahar-dahar di mata kaum nama. Di jero mah biasa nguah biasa. Tah ka awewe jana manggis bangun eueuh sahwat teh. Padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja. Loba. Jasar jelema nya lagi atuh. Jika nikmatan dunia mah diingat eta-etana. Nikmat dunia salasah cenah faltu tabar. Nikmat dunia mangan tilu, sok hitung kumaneh. Hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunana keur ngaji geus. Kanikmatan dunia eta. Geus besi aya di sisi urang nu keur hees jangan diganggu. Mending rantai bae. Eta kanikmatan dunia eta. Batak lamun jelema geus teu bisa-bisa hees, atuh dokter urusanana. Waduh udah 3 hari cenah saya udah enggak tidur-tidur. Paling sedikit tidur juga waduh enggak nyenyak kayaknya teh. Sia hirup keneh ya tidur peuti. Aya nu geus saminggu teu bisa sare. Wah, lelah. Tuh. Aya nu loba teuing hees. Datang ka barintit batana. Geus teh nyaho kaler kidul.
Tah lamun perang mah geus bae nya mah kabom bae. Eta naon nomor kadua na kublatun ngesun teh ngecup. Eta teh kanikmatan dunia. Sok geura ge ente kawin jeung nini nu telok dikat. Cium geura ge nini. Atuh waganing anu sok di bibir teh naon ngaranna. Nu sok di bibir teh anu hidung buleut segede kieu. Sisig nini. Eta nomor katiluna wa idkhalu zakar ngasupkeun si ujang eta nikmat dunia eta sakitu geus tah badak wae pendeta teh ya teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis teh aku ari ti lokal wewe ai puringas kadang-kadang make jas kulantaran memang eta mah tugas kadaluarsa geus manfaatna geus dibawa ka dokter ge gideung ini mah harus dipotong aja tah geus kolot ieu mah cenah geus naon padahal mah lalaki mah bakina. Ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat. Sia teh nyaho kan da bengsrat. Da bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katowel ku salakina nu kitu ngaranna da bengsrat. Tah, eta mah orang kampung rada kembang mah. Namun bahasa orang kampung di pondok rada kembang ngaranna. Air rada bengsrat mah kota. Ye, atuh kudu bisa ngabedakeun. Tah eta rada bengsrat ya kawin tapi teu ditoel ku salakina. Nah, bari kawin ka lalaki umur 95 tahun. Reuneuh. Biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok ngais. Aing mah sieun raga gue teh orok. Atuh masalah lalaki mah masalah. Masalah jasa emang kos kitu lalaki mah. Baki na lalaki mah terus bae. Cenah si eta mah teu atuh lain deui eta mah. Eta mah impoten ngaranna. Tah. Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina. Ahbar, ruhban, pendeta-pendetana dijadikeun okos pangeran tina jihad nurut luar biasa ke para pendeta anak. Masya Allah karim. Bahkan wal masiha ibnu Maryam kangjeng Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran ibnullah, pangeran anak, pangeran bapak, pangeran tetangga, pangeran uwa. Cak Nasrani ja di negara aing mah kitu. Aku aya Tritunggal Ruhul Kudus kok bisa jadi kos gitu ya etalah hasil konsili permusawarahan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kangjeng Nabi Isa. Pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan. Ya Allah. Nyaritakeun kiai-kiai maya kiai Yahudi ngaranna ahbar, kiai Nasrani ngaranna ruhban, ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai. Kiai teh cek Abu Yacadasari mah kiai. Ki julukan kahiji jelema, yahi ya Allah. Jadi kiai teh anu sok ya Allah ya Allah ya Allah, lain ya proposal lain. Lain ya Allah ya ilahi ya ilahi ya ilahi eta kiai berang jeung peuting teh ki yahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi geus lamun kiai anu sok ka pendopo segala proposal segala di partai atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah ja eta meureunana di partai jadi ya Golkaru ya PDIU kagadil sia ya naon deui hiji deui partai nada ya Perendewiu
perindo bareres tah ya ilahi kiai itu cerita Gus Dur kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia duaan ya gitu. Begitu asup naik helikopter pertama cek kiai Islam teh silakan pendeta duluan ya nyana asup ke helikopter nyana ngomong haleluya kan gitu bahasana cek kiai ini bukan haleluya helikopter tapi saya baca haleluya aja bukan helikopter enggak naik kalau boyun jangan dulu negara-negara daerah turun di satu tempat geus disadiakeun bis kuari kiai Islam muslim ditah heula silakan Pak Kiai masuk oh ya langsung bismillahirrahmanirrahim ini bukan bismillah bis kota cek kiai Yahudi teh udah satu-satu cek Gus Dur bisa we Gus Dur ieu aya bae tapi ku Gus Dur diterus kamu kan tahunya cuma bis kota aja di Islam itu ada bismillah lain lagi dengan bis kota kayak apa bentuknya dia mah yang Rahman dan yang Rahim wah Gus Dur jago jasanya bentuknya ya Rahman Rahim enggak maksudnya modelnya ada modelnya Rahman dan Rahim kayak bis kota enggak wow dia melebihi dunia besarnya enggak paham makanya masuk Islam ntar paham iya beda Gus Dur sok macem-macem aja aduh insyaallah kan inget ke bis kota sok inget ke iya teh ya naon kadang-kadang konekturna orang Batak. Itu lain cerita naon ieu mah cerita konektur orang Batak terus kenapa pan teh nyahoeun agama orang Batak pas bagian maju ragang jadi konektur ragang nangkara kan gitu tah molotot baik dan masalah ya mah cerita molotot doang supirna kan turun terus digide-gide kemana nyebutlah kau nyebutlah kau jadi nyana terus baik nyebutlah kau ya nyebutlah kau datang ke paena nyebutlah kau orang Batak teh jadi paena teh geus lain lain nyebutlah kau kos bae tah sing hade ente ge beusi ente keur di jero Golkar inget Golkar oh iya Golkar padahal kiai hos teh Golkar Haji Pendi oh namanya Ngrido tapi ente sih Ngrido setengah lah aduh Masya Allah macam-macam neta cerita pendeta ngajaradikeun ka para kiai-kiai nate kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teh diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah biaya budak tegas tamam ibadahan ilah wahida
baca geura dina kitab Taurat, baca geura dina kitab Injil. Teu dititah mangeranan ka Isa mah nabi. Teu dititah mangeranan ka pendeta, eta mah sakadar penerus Nabi Isa. Teu dititah ke paus, nya mah hanya melanjutkan. Lamun dibaca Injil nu asli, Tritunggal eta mah hasil konsili. Anu aya ge pangeran teh ilah. Hiji pangeran nu kos kumaha? Anu la ilaha illahu, nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, dibersihkan ku Gusti Allah teh tina pangeran-pangeran anu disekutukeun, anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani. Make jeung aya Tritunggal, make jeung Uzair ibnullah, make jeung Isa ibnullah. Ti dituna baca Injil nu asli, baca Taurat nu asli. Perintah kecuali liya'budu ilaha wahidah, hiji pangeran Allah la ilaha illahu. Pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani. Nu mantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu besi urang teu nyararaho. Dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuriduna yutfi'u nurallah. Boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah. Maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu, syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah. Nyana dek mareuman teh biafwahi make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah. Ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendam Yahudi ningali keayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat, tetapi keberhasilan pohara diacak-acak mu'taqad para Yahudi jeung para Nasrani. Mekah muslim kabeh, hanya tinggal beberapa gerintil. Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah, masuk Israel dan masuk Eropanya dan lain-lain sebagainya. Tidak aya teu upaya. Tapi ternyata horenganan jelema dendam terus bae nyana membangun kekuatan. Ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha? 40 tahun. 1040 tahun, Masya Allah, geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi. Hayo sia kuai. Baheula kekentong aing, leluhur aing, nu ku aing dianggap orang hebat, nu ngaran Abu Jahal, nu ngaran Abu Lahab, jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani. Muhammad dihancurkeun, waris ya kuai. Masya Allah karim, geus dikuasai dunia kuari keur aya di tangan Yahudi. Nyana geus siap berlapis-lapis jana membangun kekuatan. Lain sakadar di Timur Tengah hungkul, Eropa, Asia, Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi. Dibuat kunyana multi. Ngaran Amerika,
gambaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus moal bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya dibom siapa. Geus teu bisa kukubaha nu aya teh urang mah ngan sakadar wayang Amerika. Deuk lumpat ka mana? Politiknya nu ngendalikeun mantak ku hari lamun teh aya perubahan-perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancanganana ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika bakal terjadi di Indonesia. Engke moal aya suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim makin digiring tapi dicoba heula hudang apa henteu coba di Indonesia cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kabutuhanna tah sebabnya anak pemimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endek hudang bubarkeun HTI bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya tuh masalah artina eta mah atuh kepentingan kos kitu ieu urang waktu sepira urang tetapi seperti eta lah kaayaan ternyata kiai salaf ieu nu rada kuat teh bere duit sia ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh dibere duit sabar duit karapun oh ya karim ya Allah dah lain masalah duit tetapi kadar kekuatanana ada di mana datang ke mana seperti eta terus ekonomi dikuasai ku Yahudi politik dikuasai ku Yahudi urang teh ternyata dijajah melalui politik dijajah melalui ekonomi dijajah melalui budaya kedah harudang budaya di Indonesia teh hayu ulah ke Arab-Araban ulah urang teh mencintai Arab teh ulah urang berkiblat ke Arab dina budaya teh sebab di Arab aya Kangjeng Nabi hudangkeun budaya-budaya Masya Allah eta Purwakarta anu tatadina negara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi dirobah ya Allah tadina Tangerang dijadikeun budayana dijadikeun budaya 1000 kelenteng Haji Pening geus mau obor ayo siapa dibelem jeung irung-irung sia ya sia kuai wow nyieun obor loba jasa Haji Pendi kamari ieu Masya Allah korenganan tangkalawi tatangga beak kabeh ya Allah je bahaya jadang Tangerang dirobah geus urang Tangerang makan bodoh urang Tangerang bodoh politik bodoh organisasi bodoh Tangerang mah diakui ngan mengaharipan jelema bodoh makan bidu pacul linggis di bawaan geus teh nyawa aturan bukan nama digedoran we sasaha los ieu bodoh ngaranna kan aya nu nyawa aturan apa atuh gina ieu mah pokona paeh pokona mah aing mah jihad fisabilillah nyaho jihad jauh lain bodoh atuh ngaranna tah gali seputar Serang Pandeglang berubah kiai-kiaina geus dicekokan ih bake ciu Masya Allah ya kari udah karuah aja mah kan badak lamun aya kiai santri balik ka ieu mah haju magahan ngaji santri nangan G20 30 tapi nya teu kasisi teu kagigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beri handap mati itu Masya Allah karim pae agama urang bekerja ditakeun agama kamana panjalindungan anak coba lamun kuari urang jaritakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang letik mah
kabeh nyaritakeun satu suara di Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bank haram. Di mana nanya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten haram banget. Kredit baheula satu suara haram. Ya ada sia. Sok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan. Eta teh kredit sia ada sia sok ada kita Batak duit kelembungan lo bodean sia. Masih terngiang-ngiang di Ciliburan. Aku hari ditangtangan ku kiai, ya sanu ngaharamkeun anak ngaji deui. Ban geus kos kitu kan. Kiai nu bener makan embung adu masalah. Bisa bodoh tuh nyana-nyana urang-urang. Masa kiai jeung kiai ribut. Tama kiaina teu ngaji teu kos kitu, bukunya anu teu ngaji. Dia tukilan waktu di bawah tukilan ke Abah di Sukabumi, tukilan kreditan, tukilan bunga bank di Delean. Aya jambul Jawa main segala tutupkeun. Geus teh kudu dibaca cakabat. Ingat beta kul, masyaallah. Kiai kumaha cenah ieu. Terus saya datang ka aya. Ditangtangan punyana, saha nu ngaharamkeun? Tanggung jawab baik. Di akhirat aing berhadapan jeung Allah. Budak, masyaallah karim teh si kiai. Tapi ulah keur carita engke di akhirat, di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank, jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau maitna. Tanda ieu. Tanda. Ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah, Kiai Wahabi. Kan jadi pemikiran orang Mekah. Ketika Said Maliki maut, ribuan manusia turun ke handap. Ribuan teh lain lalagan jutaan manusia. Ngiring nguburkeun ka Said Maliki. Orang Mekah kaget. Wahabi di kerajaan kaget. Seorang manusia hanya Said Maliki, jutaan manusia di berbagai negara dararatan enggak ada adak. Hanya untuk takziah. Ayat kiai gede mal disebutkan kurang ngaranna kiai nu di Mekah, Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan, ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta teh lawan Said Maliki teu perlu dicaritakeun ngaranna pae eueuh nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta. Masya Allah araneheun kok Said Maliki. Di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang. Geus pugu urang Saudi Arabia jutaan manusia. Aya naon sih di Said Maliki? Jadi buah pemikiran. Sengit jasadna begitu diturunkan sengit. Tetapi kiai nu eta tah, masyaallah, can dikubur geus bau. Bahkan si ieu mah hirup keneh ge bau sehingga dia ulah deket-deket pikir ada kaambo buku eta mah nyanangan sakadar melakukan kredit doang bau Masya Allah ieu mah ulah wakang pae di jero kubur hari rupna kene. Jadi eta tanda eta kos kitu teh tanda. Kula maja henteu kudu geus mararaot. Masih kene hari rupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat, begitu ngahalalkeun kreditan langsung zat masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah. Sakitu geus cukup. Sakitu geus cukup kos kiai di partai, ieu mah keur zaman Golkar, nu kuari mah henteu, teu beda. Ieu mah kerja itu. Kiai lalu Garut bae lo, Tangerang, Serang, Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh. Insyaallah hararebat kabeh. Ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di Garut, kula kan kaum di Gandung. Kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut. Masyaallah, suka Golkar. Mun hayang nyaho kiai eta samsiah di luar kepala. Nyaho jasa tamam sampai alumni teh jagona ngaji campur Jawa mena aja. Wah, di arajian kiai suka Golkar jadi DPR manehna. Amma yasifun.
wassalamun alal mursalin. Selesai. Tasik teu kudu bejaan. Teu kudu maot si jelema na. Masyaallah. Sub ka Golkar. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Bandung kabelah dia setik. Kabelah dia setik di kota teh bangsa 5 obor lah. Aduh jauh tuh. Tuh beak senda jepit dia gedem. Oh teman tuh jolok hebat ya deh. Sub ka Golkar selesai. Eta ridho Allah berarti. Sebabna inti nama Golkar teh harita ieu mah harita. Nyana ngalaksanakeun tugasna di luar aturan berarti teu adil. Kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil. Allah ngutuk. Ayeuna mah saboda ieu mah keur carita kamari mah. Zaman bapak kolot urang, zaman bapak urang. Ayeuna mah wallahu alam. Atuh ayeuna mah wallahu alam. Ieu keur carita. Gula sembarangan. Kula menyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook. Saha ieu? Henteu rek nanaon henteu. Ngan saha di lembur teh patanya. Saha sakitu doa. Pibatureun teh saha? Ye, lamun kudu dibejakeun ye. Lillahi ta'ala Allah. Ieu al-haq we, Jakarta. Di Jakarta teh jauh-jauh. Aya hiji kiai hebat, beuka implek ku masyarakat. Berarti aya ikhlasa, kaharti. Hebat. Kamari ieu zaman Ahok teh ngadukung Ahok. Ieu mah dibejakeun ge alal-haq wari. Dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade. Sebab pertanyaan di lembur ieu aya aturan imam direvisi. Keur naik imam Jumat turun coba bahaya teu banyak kiai diturunkeun di dirinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok. Ieu kiai keur salat coba diturunkeun kan tetis tapi kan gerak Allah di Jakarta ya hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah ka dieu nyaho silaturahmi nyaho silatuduit Yes, selesai. Tuh masalah kan? Tuh masalah. Tapi kabelah dia ngaji di masjid makin surut. Ketika nyara diondang nikahkeun tetangga geus bungsa salama. Gerak Allah kan berarti. Gerak Allah takos kitu teh. Nanyakeun masalah nu tadina kanyana ku ari embung. Embung urang ke kiai nu sajen mah. Ku hari aya sabaraha kiai. Cenah kiai nyaho bae. Uang masyarakat teh laporan ge wis. Arep diganti ku kiaine di masjid itu. Baca kiai mun ganti batu ulah jauh deui kiai nanya doa. Cek nya teh tuh itu diganti mah ieu masyarakat arembungan kecuali aya. Eueuh mah ganti na ulah waka. Tapi kami mah jarembung ngaji. Geus mendingan ulah ngaraji. Atuh ngeunaheun teh ulah ngaji mah. Iya mah cerita. Oh, kula mah. Imamnya imam geus teu meunang jadi imam da kumaha? Masyaallah. Eta kakarak hiji di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat. Masyaallah kan. Tuh kan. Mun dicaritakeun loba. Teu aya maksudna naon maksud teh nu geus mah kajen geus. Nu encan tuturkeun. Hayang amalnya sipun sia. Ya urusan pemilu engke bae teh mah ulah kudu ti kuari engke bae urang ngasup ka TPS mana nu mere duit. Wih bener teh kiai teh teu goblok sia mah bener bae deui. Ieu kula hook biasa. Anu geus laporan tadarina santri boga 100 dibejakeun sote lain naon sing harade ku ari tinggal 10 santrina masyaallah datang ka kula mal bejakeun di mana jak haji cedak kula aja biasa cek manana kiai kula aja biasa teu roba
kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atut nyana jadi nyana jadi tuh kula ieu kuari emang kula teu jauh gitu kaler bagian sepatan mau kabaca teh kiai belah dieu belah raja dan lain sebagainya geus puguh teh mun laporan mah beuti rangkas di Pandeglang karunya tuh tirimpak mah naik nya mah ye nya mah kadeleuna doang ngadukung ge padahal mah teu lah nah ieu sih hade kos kitu teh eueuh ridho Allah sakitu jagona di Cianjur geus cenah kieu ulah ngedongeng-dongeng entah mah dongeng kos kitu bae dongeng kos kitu bae ieu karunya ieu ka kiai keok jasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dihenteu ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritaana sanajan nyana teu aspek atuh hebat eta di Bandung kuari keneh ge kuari keneh nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicaritakeun santri 2 tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya eueuh hiji-hiji acan santri sapotong dia sapotong nggak menek nyata gaji nek gaji naon bah masyaallah nyawa kula di Bandung Garut cenah kiai anu mah maju sakolana ieu mah nu lain sakola nu salafiyah sakola memang ngajurus ka dinya kula mah tilok ngomong naon ka nu sakola emang nya namanya nyatuan dirinya gupak di dinya salah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah tak kiai teh anu kopeana ge menyon paling song aduh kadereuna ge hideung lain koneng lain tak kopea aduh samping lagi geus tilokna istrika kosper geus bagan ngeja bagan tapi jadi tetengger zohirna kos kitu batinna eta mah leup nempo batinna sih nempuna zohir doang batinna ieu teger ya sebenarnya manu kos kitu teh masyaallah naon nanya ka nya tah teu nyahoeun tah eta jadi tetengger ya Allah ya Rabbi ieu keur carita yuriduna yutfi'u nurallah nyana berharap dek mareuman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omonganna sabae padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamarmanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atuh manehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan matu babarieun ya Allah mah pangeran illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keheuleuh ngahalangan Allah ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kangjeng dihalangan dek dibunuh Allah dek ayyutimman nurahu sadetik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita ya Allah lamun lain pitulung Allah beunang selesai Kangjeng Nabi tapi teu kitu dikobona geus kudu kitu perjalananana
urang mun nyaritakeun sejarah Kanjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur ka deuleuh sukuna ku Kanjeng Nabi kira-kira nyana neuleuh ka liang eta atuh geus Kanjeng Nabi beunang ya Allah ya Rabb tapi kunaon atuh kaluhur mah kaluhur kunaon atuh teu nempok sakadar kehalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya naon lancah di dinya teu mungkin komo aju aya manuk tikukur endogan di dinya babarieun Gusti Allah teu mungkin jagian ada turun deui ka handap salamet Kanjeng Nabi eta teh wa ya ballahu illa ayutimma nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal masya Allah ieu bahasa yutfi'un nur Allah temajaz cek ahli bayan mah bisa dijadikan majaz mursal asli bisa dijadikan itu istiarah tamtsiliyah bisa dijadikan istiarah tamtsiliyah tah boleh ngejeroan ngaji tah asal kos gitu begitu tuh nah lantaran di dia aya nur didapatkeun kana Allah ai cahaya mapan berendanan kudu kadeuleu cahaya panon poe cahaya lampu cahaya mencuri dan lain sebagainya ku anaon ku ari didapatkeun kana Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusok di kompaten naon gara-gara patromat nur lampu patromat nah ieu didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu tah aing ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kudu ge nurul syamsi nurul qamar cahaya panon poe cahaya bulan kaharti kurang cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak bo asal anu ngagenyai Allah ya asal anu ngagenyai Allah ya tah matak dina Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri kamishkatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtad sing hade aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah di mana kapanggihna asal cahayaan bae kapanggih di mana dalilna Allahu nuru samawati Allah teh cahaya langit jeung bumi sia hayang cahayaan kumaha poekan cenah ieu zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun teu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijai ha Allah goblok itu coba masa kos kitu tah turunan Tasik tah kos kitu teh Tasik ndeka Allah nahan nyasam nyasam eta nu kos kitu ngaranna tah watak torekat bae mending digantung teh jelema torekat terus salah ieu hartikeun teh nur didapatkeun kana Allah kajian kuku ngahage ieu lain cahaya bisa oge disarahan ku Imam Jalal nur Allah ta'ala syarrahu wa barahinahu dong kan aju breh jaheuh jadi nur teh ku ari dijelaskeun syar'a ai syara teh hukum nu aya dina agama bisa bae nur teh di mana agama geus atuh perkara mah yuriduna yutfi'u nur Allah ta'ala dinallah cahaya teh horeng agama atuh kuari mah nur di manaan ku syara atau di manaan ku din atuh kuari mah makekeun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu majazum kalimatun usumilat bi ghairi aslin lahu qad udiat oh beak saton bisa atau kos kitu gaca nyokot beas mondok saton beakna karak bisa kan dah cak kiai jakai mah teu satontonan cenah mana tuh di sana kayak milu bae jeung babaturan mah beas henteu oh eta
Ya, geus eta nur di depan Allah. Tuh, bajas. Jadi atuh kuari mah bisa disebutkeun isyarah asliyah, bisa kurang dijadikeun isyarah tamtsiliyah. Tinggal dilanjutkeun bae kuari. Geus atuh kuari mah yuriduna yutiu, maksudna mareman teh berarti di dieu artina ngabohongkeun, ngarusak. Sebab ai mareman mah meureun kana cahaya, kuari cahaya teh geus diganti make agama, ai agama pan lain dipareban dirusak, ayo tiuna berarti kuari maknana lain makna asli anu tadina mareman kuari mana ngarusak majag deui. Sia teu ngaji teh geus geus kitu tah lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karangda kolot bae teh sih gaji teh kos kitu. Aduh, wadak macam kita biasa. Oh, ieu majaz ieu. Ieu majaz ieu. Oh, ieu majaz ieu. Geus teu kudu dibaca majaz melulu. Balun hese. Geus. Tuh kan. Ieu. Masyaallah. Geus atuh mantak wani ngajadikeun tah kitu istiarat tamtsiliyah teh lantaran ayut piuna dijadikeun majaz, atuh nurna dijadikeun majaz dihijikeun kurang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Da teu percaya ka Kangjeng Nabina nu lir teu beda jeung mareman lampu. Tuh kan mulai cenah ujah Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Punyana dirusak dengan berbagai cara persis kos mareman lampu bae. Tiup lampu teh pareum. Bere kiai teh loloh pareum agama. Tiup lampu teh make songsong pareum. Seuneu sakitu ngegedurna di hau pareum. Tuh, kiai bere partai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mareman agama mah lain ku songsong. Panggil ka pendopo. Bere berkat. Hitung. Sia sabaraha? Kok beda sih? Ye, sia 3 juta ieu mah 2 juta goblok ka bupati. Ditelus sia ku aing bupati. Ye. Kok enggak beda-beda? Kudu derajat teh kan nya waleti. Ngaji pendi mah 200.000 nya kelas lah. Ya, 200.000 mata mah neangan di kocong meran ge mangi. Teu kudu ka pendopo. Ya agama lucut ongkoh. Tuh. Ya nya nama anak bawang nya nama. Ya Allah ya Rabb. Tah, teu karasa di pareuman agama leurit jeung dirusak agama lir teu beda jeung mareuman. Cara baheula Yahudi jeung Nasrani ngarusak agama Allah lir teu beda jeung mareuman lampu. Lamun teu daek pareum-pareum, tiup pareum. Teu daek pareum ngan saukur gegedeberan. Tiup deui gegedeberan. Nu kenceng, bah. Pareum oge. Nah, kakarake ieu mah sakitik diberena teh 2 juta, gedeber. 5 juta, gedeber. 10 juta, masih kene gegedeberan kene bae. Karimun, pes. Jadi berarti agama nu dicekel ku yana ku karimun selesai. Kanyahoan pareumna masyarakat geus bungeun ngamamum kanyana, masyarakat bungeun ngaji kanyana, makharijul hurufna baja hebat, nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata. Tapi kunaonna tuh ngaji teh di masjid nu tatadina aya 100 200, di masjid kuari mangan aya 5an. 5 ge tihang masjid 4. Jadi ngaji. Tah tanda pareum teh kos kitu teh tah. Ia yuriduna ayyutiu nurallah bi afahihim. Tapi wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah. Kecuali Allah nyampurnakeun agama dibere kuatah di zaman mana bae kiai nu ku Allah deuk ditangtayunan dibere kuat. Bere duit ku bupati. Sat 2 juta.
segera 2 juta dah kelek aing 2 juta mau manggi teu boga kaisin teh bupati mere 2 juta teger berarti dicokot mah dicokot terus ngan pakai parab kotok itu kotokna peunceut ku urang sekali deh diberes 10 juta 10 juta nyingkap genrok pamajikan dihitung dinya aya kudu dicukuran dihitung mah Masya Allah terus kontrak politik bari mah ya saya pangdukungkeun insyaallah lamun ngadukung aya lah bangsa 50 juta mah ya hayang 50 juta mah 100 mo hayang naon atuh kiai hayang anu injection oh Innova Fortuner ayo geus atuh teu naon lah siap siap berangkat jeung bupati masalah ieu mah cari tahu masalah tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ka agama kanyawan hancurna kumaha dibere siksa ku Gusti Allah baca gerage hadis Kangjeng Nabi siksa ka kiai teh lain berarti kiai dibere gering lain siksa ka kiai teh dibere imah kana ngaji siksa ka kiai sok baca gerage urayan siksa ka kiai hadisna kula poho konsisten bae mah poho lah pokoknya konsekuen gitu poho ente cenah bacakeun we setik mah kiai poho sia main maksa kain atuh ente kan mau bejakeun bae lah cenah tong apa ente aya sapotong bae nah hiji dibere lemah eta siksa ka kiai 2 dibere teu hayang hudang ti peuting eta siksa ka kiai 3 memilah-wilah jelema ieu mah pejabat ieu mah lain ieu mah pejabat dihormati mah lain pejabat eta siksa ka kiai 4 ieu mah nu kusugih wah patut ieu mah kurang didegetan ieu mah nu fakir tendang habak nu kos kitu ieu eta nu kos kitu siksa ka kiai aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah toh Fortuner teh jadi siksa atau Innova jadi siksa atau Karimun ai Fortuner onam rada ratusan juta ai Karimun sabaraha Karimun sabaraha hah ngeridit apa guys sia nyaho boga berarti ka jeung kumaha ye tawa incu mal kapuat Karimun mah tah ieu mah sakadar wawasan urayan Kangjeng Nabi nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa yaballahu illa yutimma nur urang ge sakadar urang ge sangkilan teu kabere ge sangkilan teu kadang-kadang kan kitu eueuh mah amat sieun ngaji kadang-kadang peuting teh hudang mah hudang tapi cangkeu capek eta siksa eta siksa eta kos kitu cak haji pe dijaing mah unggal peuting atuh siksa terus mah nah, emang siksaeun ieu meureunnya namanya sekedar bayangan seperti itu. Kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam mushola, jang imam masjid. Jang ala kadar rurukunan mun masih kene masyarakat daekeun tapi senang hate eta berarti aya ridho Allah. Tapi ieu malah sakadar kula mah teu ngeunaheun we cenah ieu teu ngaji teu ngeunaheun jalah urang geus tadi na ngaji eta teh bagus tah ngaji kos kitu. Teu bagus lah sebenarnya cenah geus teu hayang ngaji ka dinya. Lah sia suka ludak gitu kunaon sakumaha terkadara sambal sia eta geus teu bagus tah gitu moal aya manfaat tah ngaji ka jeung kumaha itu dan salah nah ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani horeng boga karep hendak ngahancurkeun agama dengan bahasa majaz yuriduna ayyutfi'u nurallah secara Sundana gitu mun ditakrir make bahasa Arabna panjang kajen walau karihal kafirun walladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq saha anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah, ngalahirkeun agama Allah, khususna harita di Jaziratul Arab, di negeri Syam, Pamansyah, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Nukuari terus kaunggal negara. Boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam ahli sunnah wal jamaah. Cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat aneh. Lamun paus be bisa asup Islam. Beberapa kardinal asup Islam. Beberapa ruhban pendeta asup Islam. Panglima perang asup Islam. Inggris sarua bae, Belanda, Jerman. Bingung negarawan kok jadi kos ieu sih? Aneh. Saha ieu? Awalna ieu bakal dibahas. Kiai-kiai nu kuari mah urang ulah neuleuh satu pihak. Baik di kalangan ahli sunnah wal jamaah NU maupun di Muhammadiyah Rais Amin. Tuh, aing mah teu menang salah jasa. Atau Persib, tinggalkan dia matu ketua Persib. Cahayo. Bodoh bukan? Bodoh. Tuh. Saya mengabatur kadinya berarti. HTI. Ya, Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin. Ari akidah nama hebat. Anu diulahkeun tetamakan gerak politikna. Urang nyaritakeun HTI, atuh baca ku urang hebat. Makanya make aturan-aturan ahli sunnah wal jamaah bermadhab diisukan Wahabi ente ya nama ulah sote lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab dek ieu khalifah isulah Wahabi dan lain urang ulah neuleuh kadinya neuleuh dakwahna Islam khuruj hei janggot sakieu Masya Allah jubah jeung calana balap isi mana nu menang sebenarnya tapi kan terus baiknya nama silaturahmi hebatnya nama ilitan terus lamun ku urang ditinjau keberhasilan anak ulah di Indonesia mah tak perlu make huruf tetapi tinggali di Prancis tinggali di Amerika tinggali di luar negeri berkat dakwahnya anak Masya Allah hebat. Ahli sunnah wal jamaah nya namanya nyaritakeun fadailul a'mal urusan dana nyiwak make sesengitan sunah-sunah lantaran nya teu ngadukung ka negara dianggap sesat ya urang ulah neuleuh kituna jak ulah masuk kitu kan henteu neuleuh HTI bahwa HTI sesat lantaran henteu seirama nulah neuleuh Islam khuruj ulah ningali Ikhwanul Muslimin padahal mah istimewa ieu keur carita akidahna ieu mah hebat kabeh ge itu Muhammadiyah dakwah terus Persis dakwah terus Komo NU mah kerjasama urang dakwah ngaluhurkeun agama Allah luar biasa asli nama jati Kangjeng Nabi kitab nama Al-Qur'anul Karim hadis nama Bukhari adapun kadina urusan puru-puru tama sapira urusan usoli sapira tama urusan kunut sapira urusan kos kitu mah wajat tama urusan letik jeung Muhammadiyah segala Persis nyana ge ulah sia ngariung ulah sia ngadoakeun ulah dibere berkat mah jangan dahar nya ngan julak cileuk heula nya aya NU we berkat aya NU bae haram ya padahal mah nya ge sial kadeuleuan kitu nya nah ieu mah kurantaran teu sejalan ana hungkul ngan tetep bae mengkhawatirkan sebab nang karuhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila undang-undang dasar Pancasila kemudian seperti ieu bentukna dirasakeun ku urang alhamdulillah aman geus 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman masyarakat mah aman di luhur mah teu aman sebenarnya ai lain si aman mangarana geus berubah kuari wow
iya hasil bumi makin menjadi-jadi, kemudian pengelolaan anak itu di orang sangat sederhana, dicokot ku batur, ayalah dan lain-lain sebagainya. Urang nyaritakeun kos itu panjang. Urang keteu nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun teh dakwahna, masyaallah luar biasa. Di Indonesia teh cahaya awalna ieu dek nyaritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidan, dirayakeun di Rajab. Dongeng-dongengna teh di ditu teh kapan loba. Aya makhluk malaikat sanidrat Allah. Masyaallah kan. Kuari mah di bumi ayeuna nu ku urang katingali ngamparna bumi. Ya Allah nangitakeun sa Allah berpikir ngaranna yattaqun. La ayatil liqaumi yattaqun. Bagi kaum anu takwa sieun ka Allah pasti berpikir. Itu gunung-gunung masyaallah satu ketika mah eta gunung teh bitu geuninganna. Urang nyaho gunung bitu waktu kula di Garut, gunung Galunggung. Gunung Galunggung gitu. Kabelah dieu nama loba gunung-gunung nu cek kenean. Aya anu oyag-oyagan taneuh teh pindah datang ka 1 kilometer. Maha kawasa Allah dali. Tuh, urang teh Lapindo, bari ieu ban urang teh ke tahun mana? Ke Jawa Timur lewat ka Lapindo. Kos kitu horeng Lapindo teh. Ciptaan Allah mafil. Geus pugu guari Lampung loba palawijo termasuk di Banten. Di zaman Belanda teh aya lawang-lawang anu siluman lawang teh. Sebab naon? Eta lawang teh ditutup di jero teh aya lawang korenganan di zaman Belanda geus ditelusuri. Di Banten teh ieu teh aya bibit-bibit anu istimewa mas. Urang ningali di Rangkas Bitung, urang ningali di dieu di Bayah, urang ningali di kabelah ditu terus eta teh kan aya pintu-pintu kecil lamun ku urang ditingali nu nyahun kan ditutupan ku Belanda. Nu mantep ketika jalan Serang Banten digali teh kok ieu teh aya sesuatu anu henteu bisa diderot. Begitu ditelusuri tingali, ieu teh aya besi di handap. Besi kadota. Horenganan aya guha. Sieun urang Indonesia teliti, punya teliti di jero teh aya guha. Guha buatan Belanda. Baheula Belanda 300 tahun di urang 3 abad. Eta teh geus diteliti. Sekian puluh tahun ke depan ieu bakal jadi. Kuari kan geus make satelit. Langsung ke Banten. Sekian ribu hektar di jerona emas. Masya Allah ini terjadi. Kuari teh geus jarani emas. Ya Allah ya Rabbi. Begitu kurang ditelusuri di Jawa mah, ya jelema jadi emas, Mas Tono, Mas Kodir. Banten. Lumantak kuarin teh aya teh keur masa-masa transisi kajenting masyarakat pada ngomong naon bae ge nu penting mah ieu teh aya transaksi anu ulahnya hosa kabeh lagi wallahu alam seperti eta teu kudu dicariskeun sebab naon potensi anu luar biasa ya gali tek cokot batuna terus hancurkan dengan cara-cara tertentu dan tersendiri bakal keluar rembes emas di kulon malain lalagaan saban teh makanya saban termasuk Jakarta metek aya pemindahan ibu kota Jakarta ka ditu teh urang teh nyaho urang mah nyaritakeun teh hanya sekedar birokrasi bae jauh amat ngengkang amat aya naon sih di Jakarta Belanda geus kajelaskeun paling potensi tanah Jakarta di hadapna aya emas wallahu a'lam urang lain suzon seperti eta ieu mah geus nyaritakeun kitu baheulana nek nyaritakeun teh sabon taman nagara mah urang mah nek nyaritakeun teh paingan cek Kangjeng Nabi engke mah masyarakat di Lampung teh asal macul emas bari mah karek jelemana doang nu macul sing emas. Ya, Kanjeng Nabi dina hadis ge caritakeun dina Qurtubi di akhir zaman sekali ge bakal macul teu kaget puteus beundeuleu emas
geus teu kudu dikelola deui langsung jadi emas. Babunga petani teh dijual jadi sekali mah dibalikan gitu, 2 kali loba petani ngajualan emas naik, ujung-ujungna emas teu laku. Emas teh laku engke mah lantaran macul di dieu emas, macul di dieu emas, macul di dieu emas. Emas teh hasilna sih mah lain emas-emas maculna. Hasil-hasilna emas. Teu laku. Sakumaha teu lakuna baheula di zaman kerajaan. Di zaman kerajaan lamun urang maca sejarah-sejarah kerajaan, opak jilid gede, maka buru sia macana. Wah, aju macana ge kos aja pendi mah lambat. Atuh maca kos kitu bata mah kira tamatna. Tuh. Urang lamun nyaritakeun kerajaan. Nah, di Banten aya sabaraha kerajaan, di Indonesia aya sabaraha ratus kerajaan. Kunaon sih make mahkotana kabeh ge termasuk Gajah Mada emas kabeh. Termasuk Siliwangi emas kabeh. Kunaon eta make di saat-saat di Batur encan hebat, encan loba emas tapi di Indonesia gelangna emas, di dieuna emas, cincin emas, giwang emas, segala rantena ge emas. Ieu mahkotana ge emas, taretes ku emas-emas jeung berlian eta teh di Indonesia di zaman kerajaan baheula, zaman hese tapi emas sakitu lobana. Geus potensi di Indonesia emas ditinggali tina giwang kerajaanana, anting kerajaanana, rantai kerajaanana, termasuk mahkota kerajaan anu pinuh ku emas jeung ditaretes ku berlian di zaman eta geus sakitu poharana. Tila asupeun kuari kana kas gali nu di Gunung Papandayan Garut, nu di Gunung Karang, anu di Lampung, di Galit aya titik-titik da urang lamun ningali kuari ka titik-titik penggalian penguburan eta aya kabeh ge. Eta teh geus aya tah lamun di Garut di dinya cenah di mana kieu di kagali beak kujin sia modar ti heula. Di Banten mah komo di Banten oba aya titik-titik sejarah da buka oh iya diadu asli kieu aya emas sok gede kieu nyisingna maksudna. Sia masuk ka mana mah heran. Asli ieu emas balokan parah. Ya Allah ya Rabb. Indonesia pohara. Di samping anu dititipkeun di Swiss Bank Dunia. Eta makan dokumen, lain emas anu dititipkeun di dituna. Baca ke urang sejarah. Masya Allah kan pohara. Nah, itu bakal aya huru-hara, bakal aya huru-hara di saat mana? Mali bejakeun. Saat aya perubahan di negara demi dan demi. Tadi itu ada demit. Seperti itu. Masya Allah karim. Ya Indonesia diperebutkan teh lain sakadar ku Amerika, lain sakadar ku Inggris, lain sakadar ku Prancis jeung ku Belanda. Tapi Jepang ge hayang ka Indonesia, Cina hayang ka Indonesia, berbagai negara sadunia kabeh neuleuh ka Indonesia sebab di Indonesia naon eueuh. Naon eueuh di Indonesia. Manusia-manusiana sing garitek atuh ka Karawang aya, ka Purwakarta aya, ka Subang aya, di Bandung aya. Hayang neuleuh trilik-trilik di Bali. Geus kusur kuaha. Hayang cenah ongkos tegro atuh tinggal ka ditu bae ka Papua. Ambalaya sih lengkap di Indonesia mah kasep, kujore, ambalaya. Manusia berpikirnya cerdas. Emang anu panggilana bisa nyieun mobil saha nu sabenerna mah Indonesia. Anu nyieun kapal Indonesia. Ngan ditutup di Bareuli. Anu bisa nyieun kapal mobil bisa hibrid Indonesia. Tenaga surya Indonesia. Jelemana langsung ka imah kula bebeja. Waktu teu diterima ku Pak Harto, ceurik manehanana. Karena nyari-nyaritakeun ini di Indonesia gelasnya sudah ada lengkap 1 2 3 5 sampai 4 5. Nah, kalau kamu di sini ntar gelas mana? Sebab ini udah ada yang punya semuanya. Ceritanya seperti eta. Nah kan ke Jepang, dibelikan ke orang Jepang. Kuari aya di Jepang. Indonesia pembunuh darah dingin paling hebat Indonesia. Di kumaha tuh? Di barat lamun ngabunuh teh kejem di barat mah.
bah di barat ada gabulu teh aku hoga geula di parahyangan mah diajak ngobrol seseria bari seuri bari ngabunuh di mana aya di luar negeri malah aya di Indonesia bari seuri cegrok entas ngabunuh teh seserian goblok gitu coba Indonesia gua lengkap di Indonesia Masya Allah tepuguh teu karuh nyiptakeun nu edan sa Indonesia ambalaya di mana aya nu edan rombongan kos kitu atuh Jawa Timur nu edan Jawa Tengah di Bandung nu edan di Banten nu edan kok serempak amat sih nu edan bisa nyiptakeun nu edan sagala di Indonesia nah juga ada goreng edan beneran tapi bener maksudnya bisa di Indonesia nu nyeun igomah di Mekah eta kurang Madura Masya Allah kan mahal eta puluhan real kurang Madura mah diciplak persis jasa atuh wala real wala rupiah atuh orang Arab mah bingung aing ngaluarkeun jasa kita pieu nu cari cing goba amat cak gini aing nyiptakeun igomah teh mun sakurang mah 1000 tapi ieu ambalaya amat jadi ribuan kieu barang di dieu aya igomahan barang di dieu aya igomahan eta tangkorak Madura sabaraha puluh tahun karena katangkep Masya Allah yen sim bisaan orang Indonesia percis nanaon lagi di timiti nu bener datangkan nu teu bener lengkap aya di Indonesia ya gele polisi hantem-hanteman terus pokoknya mah tidak boleh ada ganja tidak boleh ada narkoba nya polisi nu ieu anu ngaberesan narkoba polisi ieu anu ngadatangkeun narkoba lengkap ayo kami di Indonesia mah ayo polisi yo tidak boleh ada narkoba harus diselesaikan harus dibersihkan tangkap beritakeun ieu mawa narkoba selesai Indonesia Masya Allah wah urang bener ya tapi urang teu nyogok eleh ke di meja di hakim urang salah tapi maka duit bener ieu urang kumaha hebat tadi Indonesia di Indonesia mah jadi presiden ya diputuskan nanti penting di negara mana ya cerita hebat Indonesia mah cerita hebat Indonesia nah masalah di Indonesia jadi baik bila perlu memeh subuh lah waktu wiridan Indonesia istimewa di Indonesia kurang naon hebat di Indonesia aja ku bantu ya ku mah biasa bae masalah seuri sia ieu kan keur carita nyiptakeun ma fil ardi ya ieu telah ayatil liqaumi yattaqun bagi kaum-kaum manusia ka Gusti Allah makan berpikir tatadina ieu bumi teu eueuh tatadina ieu langit teu eueuh tatadina alam teu eueuh haju lain petet lain jajadian dan horenganan diciptakeun ku Sang Khaliq Gusti Allah kemudian ku ari urang cicing dina ciptaanana termasuk urang ieu teh ciptaanana di akhir ieu ciptaan teh bakal digulung kiamat ngaranna liqaumi yatafakkarun yaqilun yattaqun musieun ka Gusti Allah tafakkur berpikirnya asal lagi ti Allah ku ari diurus ku Allah engke bakal babalik ka Allah naon artina atuh urang sesenangan di alam dunia jangke bakal babalik ka Allah urang teh bakal dipenta pertanggungan jawab secara pribadi masing-masing amal naon salila di dunia teh pagawean naon salila di dunia sieun atuh urang jang supaya sieun ieu langit diciptakeun bumi diciptakeun Allah nyiptakeun surga Allah nyiptakeun neraka ieu teh supaya sieun liqaumi yattaqun bagi kaum anu sieun ka Allah berpikir sebab ieu merupakan la ayatin dalil kabelah itu nama terus ku Kangjeng Nabi setiap saat setiap zaman Allah nurunkan rasul nanti miti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus kabelah dia Kangjeng Nabi Musa terus kabelah Kangjeng Nabi Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mere beja urang teh nyaho teh ti saha ti Kangjeng Nabi urang nyaho aya langit ciptaan Allah ti Kangjeng Nabi aya anu menghuni langit ti Kangjeng Nabi ieu bumi ciptaan Allah nyahona ti Kangjeng Nabi ieu sagala rupa kemewahan ieu teh ciptaan Allah cak saha cak Kangjeng Nabi
bahagia jelema anu bisa jaba ka Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng Nabi teh cahaya tidak berbagai cahaya, anta syamsun anta nurun. Allahumma ya qadiyal hajat Allah